Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasampurasun kasadayana ujang-ujang nyai-nyai nya. Dongkap deui sareng Mas Il nyaeta anu bade nyanak deui dongeng si Kancil Mauk Bonteng nya. Urang neraskeun anu kamari. Langsung wae kana dongengna. Dina wengi kamari teh nyaeta si Patani ngadamel jebakan kanggo si Kancilnya. Terus beres dah. Si Patani teh ngadamel jebakanana teh terus beres. Teka catur lamina si Patani beres ngadamel jebakan eta, si Patani langsung mulang deui ka bumina. Kalayan sore-sore bari di jalana teh anger we ngagerentesna hatena teh. Keun cenah sia bakal kapangih isukaan mah. Saha anu ngaruksak kebon urang, nah si Kancil, nah lain. Kitu tah kacariosana si Patani. Teu kacatur lamina di jalana si Patani. Kitu we jeung kitu nyariosna teh da kusabab beureunan keselnya kebona anu tos bade dipanen kalah diruksak gitu. Teu kacatur lamina si Patani dugi ka bumi tos sonten malahan ngadur magrib gitunya tos dugi langsung anjeunna ka jaman gitunya teras netepan magrib gitu tos beres. Teu kacatur lamina wengi nya tos wengi gitu. Kacarioskeun di kebon wengi-wengi eta di kebon si Patani, di kebon eta bonteng si Patani jol hiji sato nyaeta anu nuju kalaparan. Hiji sato nu kalaparan kucuk gitunya datang ke kebon neangan bubuahannya ngaranna ge sato. Tah geningan bener oge sangkaan si Patani teh anu datang ke kebon eta teh si Kancil gitu tah. Ari pek teh datang si Kancil. Aduh. Itu tah kacariosan si Kancil. Abi teh asa lapar ieu teh. Itu tah saur si Kancil teh nya. Teu lila si Kancil asup ka kebon bonteng si Patani. Pas asup ka kebon si Patani, si Kancil ukur ngadahar bonteng, ukur ngadahar 3 bonteng mah teu loba-loba teuing. Terus si Kancil ngomong kieu. Urang mah ngadahar 3 oge geus wareg da urang mah urang tinggalkeun we ieu mah geus ngadahar bonteng 3 mah tos wareg kieu mah urang ulin deui biasa ngulayab. Tah kitu asaurana si Kancil teh. Ari pas ka tengah kebonnya si Kancil teh ngarenyag meureun reuwas. Cek si Kancil teh, naon itu? Bari tuluy disampeurkeun ku si Kancil teh. Pas dideuketan si Kancil nya kakak seuri. Kieu nya gunamna. Tah kitu si Kancil teh nya kakak seuri. Bari ngomong kieu. Saha ieu nu nyieun jebakan keur urang? Moal mungkin urang mah kajebak kudu jigah kieu. Ieu mah cenah saukur bebegeg. Urang mah apal da ieu mah bebegeg. Ieu mah. Tah kitu saur si Kancil teh. Kalah diledek eta teh ku si Kancil teh nya bebegeg teh. Bari jeung geus apal eta teh cenah jebakan cek si Kancil teh. Kusabab si Kancil mah pinternya, pinter eujeng cerdik bari eujeng nakal gitu tanya. Ku si Kancil teh tuluy we diledek bari jeung ditajong. Cenah nya
bebegik sigah kieu mah tajong ku urang mah. Tuluy ku si kancil tadi tajong ku suku nu hijina teh. Cebot. Ari pas ditajong napa si sukuna teh anu si kancil teh gitu. Si kancil atuh leuwas ka kituan ari kitu gawe mah. Halah, nah suku urang cenah napa ieu teh? Kumaha ieu teh? Tuluy si kancil nyarekan kana eta bebegig. Lepaskeun maneh teh yo. Bebegig, lepaskeun. Urang ge apal. Maneh teh bebegig lain cenah lain jelema kitu tah. Kitu kacaturanana si kancil teh. Kusabab si kancil keheul nya teu dilepas-lepaskeun eta teh ku si bebegig teh. Padahal na awak si bebegig teh geus diterapan naon? Geus diterapan lem teh aku si Patani kapanan tadi kapanan cenah eta menyang ajebak si kancil gitu tah. Kusabab si kancil keheul, kaayaan keheul dan apal wae sukuna nu sabeula. Garentes kieu si kancil teh ngomong deui. Awas sia ku aing ditajong deui cenah nya. Jebot deui ku si kancil teh. Tajong deui ku suku nu sabeulah. Atuh sarua suku nu sabeulah teh napel kieu duanana nu si kancil teh. Si kancil atuh beuki leuwas. Aduh, nah ayeuna mah jadi duanana ieu teh. Anu napel teh. Lepaskeun sia bebegig cenah. Lepaskeun bebegig. Urang ge apal maneh teh lain jelema. Maneh teh bebegig, lepaskeun. Si kancil li eta sampeanana teh napal duanana nya nu kenca jeung nu katuhuna teh. Teu kitu teu kacatur lamina sawewengi eta si kancil manehna ceurigna naha teh cenah urang teh ieu teh dijebak meureun cenah ku si Patani ieu teh cenah. Kitu cek geurentes hatena si kancil nya. Teu kacatur lamina wengi beres dugi wengi seep nya kacaturkeun entos dongkap deui kana waktos siang gitu tah. Si Patani enjing-enjing geus siap-siap. Ah, cenah cek si Patani teh. Arek ditingali ayeuna mah di kebon teh. Saha anu ngaruksak kebon urang teh. Itu kacaturan si Patani teh. Tuluy si Patani teh biasa enjing-enjing teh nya saged nyanak bedog, nyanak pacul kitu tah si Patani teh di bumi teh biasa. Berangkat we nya si Patani teh biasa ka jalan satapak ngajugjug pagunungan ngaliwatan kebon eurih kitu teh nya si Patani teh. Bari leumpang we nyucluk kitu tah bari mamake duduk kuy. Teu kacatur lamina si Patani dugi ka kebon anjeunna teh. Bari jeung ngagarentes na hatena teh. Cik cenah saha ieu teh anu ngaruksak kebon urang teh kitu tah. Teu kacatur lamina si Patani teh panasaran langsung we asu dipilari si eta teh. Si jebakan anu ngadamelna teh. Ari pas dugi manehna ngarenyag bari ejeung ato. Wah, cenah da bener si kancil tah anu ngaruksak kebon urang teh. Langsung si Patani nyarekan. Kancil, maneh anu ngaruksak kebon urang teh. Maneh anu ngahakanan bonteng urang teh. Kitu saur si Patani. Tuluy si kancil ngajawab. Sanes Patani? Abi mah sanes nu ngaruksak kebon. Abi mah teu terang cenah. Abi mah teu terang cenah. Bari napal si sukuna teh dina eta. Dina bebegig nya. Keukuh si kancil teh diinterogasi teh teu ngaku da teu rumasa cenah cek si kancil teh. Si Patani
Baraya ujang-ujang nyai-nyai atos heulanya dongengna urang cekapkeun dugi ka dieu heula dongengna si Kancil Maok Bonteng. Teu kenging hilap enjing tonton deui nya dina channelna Mas Il. Tiap wengi urang ngadongeng si Kancil acan tamat mah urang tonton terus dugikeun ka tamat. Ameh terang kumaha akhirna si carita si Kancil. Itu tanya. Teu kenging hilap acan bobo teh abdas heula teras tos abdas teh gosok gigi nya tangke pas bade obo teu kenging hilap ngaduanya bade bobo teh supaya bobo urang dilindungi ku malaikat kitu tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.